teh dong. Mama coklat, Dede. Nyaman emam kumaha? Kamu saudaraan sih sama bola? Emang kenapa? Sama-sama manis. Mana teh candi talak kes bobogohan, kas boga banget alus wae ai maneh. Sakitu banget maneh siga gemuk eta. Si basah nganyut sotek 7.000. Utang 12.000. Ya ajak utang gitu. Mana cari tengah aja pas utang mana belel. Oh gitu. Mana nyeri teuing nyeri hati ditamelarkeun Dede nyakeun ngalamun wae urang marab doma anggurna hayu. Seka diturun manehna urang marab doma jeung emak. Dede dia Dede. Marab doma heula. Cut Dede siga coklat itu ngararayang. Itu tinggal ngararayang siga coklat. Cokotan cing. Mama ada eta mah lain coklat, eta mah tai domba. Oh, tai domba nu kitu teh cek mama coklat, Dede. Nyamun emam kumaha? Oh, nyamun ai tadi mama nyakut imam ku mama. Ih. Jeung sia teh gegerawangan wae cicing. Dages di parad tadi oge ku kami teh tadi ukut loba. Sia teh. Nya heueuh, so dages di parad tadi oge geus. Sok nyatuan aya mah. Tage domba teh dedenya. Tuh tingalikeun. Dede terus anakan doma nage 2. Tuh tingalikeun keur Dede hiji, keur si kakak hiji, jaga teh lamun disunatan teh nya. Dede apal teh domba? Apal, kumaha ieu domba? Oh, nya kitu. Sentarik aku Dede teh ngomong teh meni rarawesan wae pamamah teh. Tuh, Dede tingalikeun anakan domana oge. Sok paragu Dede. Kayaknya sekali ke bawah carangkan kapalnya dia. Merah belah dia yang si saya take day. Ai ngajuru dong. Mama ai domba ngajuru kumaha? Hah? Domba ai ngajuru kumaha? Domba ngajuru, ngajuru mah ngajuru, Dede, domba mah. Oh, ai ngajuru mah ngajuru. Ngan meureun Dede mah nanyakeun teh kunaon ai domba meureun keureuneuh nya. Ku bapa maneh. Domba ngajuru ai keureuneuh mah. Dede ngarti henteu? Heueuh, entong ngarti da eta mah 17 tahun kaluhur nya. Teu bari marab. Sok sing salareubeuh. Sia teh nyaratuan nya. Salaki eueuh da ka Bandung imit deui usaha Dede. Ka dieu De, bawa cai maya haus. De. Ka dieu. Tuh pan aya bapa maneh ieu nelepon. Jadi sugan we geus beunang pagawean di Bandung nah. Halo. Ke dia keur marab domba kami mah jeung budak. Heeh. Kumaha maneh dagang naon ayeuna di dinya? Dagang coet. Oh, heeh atuh sok. Nya teu berat manehna mamanggul coet di dinya. Ngeder-ngeder coet. Oh, heeh. Sok atuh sing payu nya kami keur marab domba di dieu, domba teh geus ngajuru ieu 3 anak domba teh.
Nyada iya dek ngomong jeung bapak. Ke dia nginum. Ya anak mana ya? Bapak, sia ieu domba geus ngajuru loba. Bapak gadia gerak. Uih deui. Tah budak bebeja domba geus ngajuru loba lain loba tilu dede loba mah kudu barenyek. Tilu siki ngajuruna lain loba ieu mah. Geus nya. Heeh. Udah kali tukeun deui. Kitu nya heeh. Harus seminggu baliknya. Heeh. Kada jangan arisan sia teh kudu menang duit. Heeh. Hayu. A few moments later. Duh, ieu teh can aya nu meuli geus beurang kieu. Tapi ketang kalem we da imara. Lain ieu butuh ieu. Sambal dok, rasanya pedas. Can aya nu meuli wayah kieu tapi alhamdulillah ketang suka aya meureun. Suganan we ieu saos tapi udah komplit dagangan teh nih alhamdulillah. Can aya wae di kabarna si sayang si bebek can aya daya wae. Tungguan kemana ya ieu? Can aya ka dieu nya. Assalamualaikum. Tanggung berapa tadi itu? Aku nih kayak mimpi kamu datang teh. Nya jam sabaraha tadi? Tadi sekitar jam 4-an. Oh, jam 4. Yes. Nya asa bunga gitu akan nyai masa bunga kayak akan datang kasih kabar hula tuh. Kan tadi HP-nya belum dicas. Dicas? Iya. Tapi kangen kan neneng kangen teh. Ya kangen atuh. Hampir aku artinya sakit itu dina telepon mah mesra teh. Kalau kau ayeuna teh mesra. Ya asa bunga mimpi neneng mah. Kamu saudaraan ya sama Gula? Emang kenapa? Sama-sama mandi. Pakatingku bunga. Jangan bahagian terus. Kenapa? Nanti aku sakit hati. Ya enggak ada. Cinta neneng mah buat AA sepenuhnya pokoknya mah buat AA sudah amat tercinta neneng. Hai, Pulan aya ka mana keur naon? Ya kita mah bercinta ya ayah. Iya dong. Aduh. Masihna kamu tidak punya biku suami gak ditinggalkan kamu mah ya. Aku Ya, mana teh encan diserahkeun kudu jadi salaki. Mana teh can ditalak geus bobogohan, kas boga banget alus wae ai maneh. Sakitu banget maneh siga gemuk teh tah. sirik dia mah ayah. Aku mah udah mau merit, mau kawin. Mau kawin? Mau kawin. Bener-bener ieu lalakina orang mana maneh? Ari ate urang mana? Urang Bandung. Ya, kami teh babaturanana si Pulen. Lamun maneh rek bener-bener kaden tong ngarayu si Pulen anu pinuh gombal. Si eta mah nyirik wae sih. Enggak, aku mah perempuan paling setia, sempurna. Sempurna. Mana jaga warung teh kieu we merenya ngapoe teh. Ya, itu ayeuna we datang nya nya. Geus lila maneh bobogohan. Ya, aya sabaraha tahun? 2 lah. 2 tahun jalan nya. Apa deh kopi? Bade lah. Lain kopi maneh bade ngopi Itu, da si eta mah jorang wae, aku mah enggak, aku mah wanita soleha beriman ya. Beriman. Beriman boga si Imin. Lain main ngomong wae rek jajan moel. Ka dieu teh rek naon ukur rek ngaledek kami. Kasmarap doma kami mah alhamdulillah doma kami ngajuru 3.
Domba. Sugan teh maneh ngajuru deui. Salaki kami ayeuna di Bandung dagang deui. Dagang naon? Dagang coet. Dagang coet. Basa eta dagang giribig dagang coetnya. Heeh, dagang coet di papang boleh kan itu ka dieu ya cenah mending tak-tak mending ngajar mall ke payu-payu. Tah budak mah yang jajan teu, lain ngomong wae ka dieu teh ngaganggu we keur happy kami teh. Ya keren jajan. Sayang. Hayang wae maneh mah bapak maneh teu usaha tong jajan wae. Bapak maneh dagang coet teh teu payu. Oh, tuh teh ceurik geura budak sarku saketik teh ceurik. Tuh. Ayo kalau we atuh ieu kan bae bon kami geus loba oge. Ieu anu kamari ge bon maneh teh bon soptek can dibayar tah. Naon? Bon soptek. Tah kajajana budak maneh can dibayar ayeuna kanyuk di wae. Nya kan batu ieu pan urang teh balad. Ya urutan pagawena itu tuh nu kamari proyek. Nya naon aya? Ngaranyuk rokok ge ka dieu. Nah, Heeh. Tah model si Jajang nganyuk tah. atuh pulen kami mah meuni nganyuk sakitu ge dengan budak ya jajan. Ulah nurut tetangga kami tah. Nyokot teh meureun kami nya. Nya bangkrut dianyukan wae mah teu. Sok we dek rek jajan mah. Tuh, bagian ini salah pipo salahkeun maneh. Tong dibere anu miskin mah tuh. Nah, Miskin eta mah. oh gitu. Heeh. Ukur hayang mepen tawungkul. Nikah step. Tuh panah lila mah hayang ka kabogo kami nya. Lain hayang. Ayeuna maneh mun geus kawin pastinya. Pasti maneh mun kawin pasti. Nyawa nya. Arek ngopi ah. Arek ngopi. Mah hayang ngopi maneh. Itu udah curang wae eta mah ih. Sok beres nyopot dahareun anak naon. Kan nganyuk kala kerja bulannya. Bon maneh teh geus 70.000 tambah 20 kamari tambah minyak. Heeh. Berarti 100 saberapa? Harapan kami ge manganganyuk kami nya ka maneh teh minyak baunya harita. Minyak goreng. Oh, minyak goreng. Heeh. Bener minyak gorengnya. Ukur ka dieu teh ukur ngadon ngacablak we tapi nganyuk. Ya. Nitip kami mah pan kami ge kamari mematahan maneh kade lamun geus ngaranna teh entong sok diserahkeun ku salaki mah entong ngublat. Nya aya naon atuh menihung. Iya, Titin. Si iya tadi diserahkeun ku salaki ge geus bobogohan teh tabuk bobogona anyar. Nya naha atuh ce. Ari mana Titin sasepi piluan si Rambai? Ya. Lain atuh lah ieu teh kami maka geus lila bobogohannya. Pas sakedik. Ya, sok sieu teh kami mah mun datang lalakina di dagoran suet eta. Da salaki kami mah geus teh tingis ka mana geus dipican. Ceun. Jangan lamun balik di kaderek Tuh. Cek si Titin ge lamun balik ka dieu datang maneh burung benyut atukur. suku pengkol. Keura ka dieu terek balanya rek ngaromongan kami. Lain nek karomongan kami nya Titin urang mah nya karunya ka tatangga ngabejaan ieu maneh mah sok tara imah ieu. Lain kitu ieu ka dieu teh si ieu tak karaka nganyuk tapi banjing carekan tuh budak Titin maneh nganyuk. geus boga utang sabaraha ka dieu. Tong dibejakeun atuh Cenah cek si ieu cenah maneh teh boga hutang teh cenah geus 60.000 da nganjuk giribig. Diribik irah. Apa namanya teh bahasa tengah giribig jeung coet ti kami teh. Oh, bener. Nyanjek Tuh nya. datang ka dari ieu teh. Salaki abi hayang ngarokok atuh nya kumaha. Nya dirokok we ku kumaha. Hayang bosen ieu. Ayo. Ka dari ieu teh ukur nganyuk. Ah, sok rek nganyuk naon dia. Ulang ngagarang uji kami teh keur bobogohan. Sabun. Titin, kami teh heula nya sok maneh ngobrol jeung si Pulen. Ayo deh teh, urang ngejo geus buri. Adewe salakinya. Moal sakit kami mah Tong didengekeun si Ramai mah. Ai ka dieu ukur sacarekan nggak kami keur bobogohan. Ukur nganyuk budaknya dia teh cari. Kumaha ieu bisa mawa heula? Kan bela ge di ieu we bisa biasa. Ku nyari nganyuk naon deui wae atuh. Rokok jeung sabun, isukan abi erek eta rek nyeuseum. Keula atuh ah. Nganyuk we ka dieu teh bangkrut baru kami. Saeutik atuh. Naon beta rokok jeung naon? Rokok jeung sabun. Kade ieu endog kamari oge buruk. Bari dempet ku ece. Lain di dempet, lain nog hayam eta mah nog lini. Oh, nog linip hayang. Ting nog maneh tas salaki maneh nog. Ya Allah. Mana? Kenan poho deui Rokok jeung sabun. sopek. Henteu abi mah geus tara di dempul ayeuna mah. Ku tapas kalapa maneh. Biasa di ieu di karutan. Oh. Sabunna rek sabun naon? Sabun naon we lah, nu penting mah seungit. Aya ge sabun euleut. Nya. Mana kitu teh? Aduh, tukang dagang teh udah menita apa nyimpen mah ieu teh kumaha? Teuing itu dengan warung teh poho deui kanin mah. Ada gon heula nya sakedapnya. Penting ya. Ulah ka ka mana nya nya? Wios deh rancangan ku abi. Ya montong atuh ih datang gua ka kami. Aya teu. Ya. Helanya.
Sabun jeung naon deui? Sabun ejeng eta tadi. Sampo. Sampo naon, Boy? Boy. Mana sampo nundana da teu nyaho kana mah. Yang geus nu aya we heula lah. Sok tuliskeun eta sabarahaeun jeung nu kamari ieu Kade. Betulah. Jeung bonu kamari nya. Heeh. Ulah poho bayar siapa datang salaki mana. Dibayar ke Ai salaki mana gawena naon pan salaki sirambai mah dagang giribig jeung coet. Salaki abi mah digawana di kantor, nyanak mobil. Salaki teh. Mau tadi ge ngakut batu. Si kantor maling anak mobil ngakut batu. Kuli eta mah. Oh, kulit. Nyaman sami we sih. Ieu lah kada ieu. Tah, Nuhun nya resepna meni badak-badak. Kumaha ieu sinangasa. pan mani ngajuk lagi sabun jeung naon tadi jeung rokok. Kala bona pas ya mana di Cipoho. Bonanya di Cipoho. Mana sok sekalian ditulisan Tah. Kade. Basa nganyuk sotek 7.000, kutang 12.000. Nya aya kutang kitu. Pan mana teh harita nganyuk basa kutang mana belel. Oh gitu, heuh bener geus bolong dah dia nanya. Heuh geus rawi. Kutangnya geus Bener. 12.000 udah nya. Heeh. Cangcut. Ai biasana udah nganyuk teh mana mah sok ti CEM. Aya mah ti kami ai meuli ka CEM. Marmer pan. Heeh. Langsung harita naon deui geuning? Cangcut. Heeh, geus. Pokona jadi total hutang teh 133.000. Heeh, sok tulis geus ya. Tah. Geus nya Tarik. bejakeun. Nuhun nya, Heeh. nungguan salaki abi gajihan. Kalem nya. Bajibur ainit.